Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana ayeuna urang diajar umi kawaruh kalimah pamenta. Kalimah pamenta diucapkeun lamun urang rek menta hiji barang atawa hal. Kalimah pamenta teh nyaeta yaitu kalau kita mau barang atau mau sesuatu, nah kalian akan mengucapkan kalimat pamenta. Contohna, Pak hoyong ngaraosan atuh es jus teh. Pak mau ngerasain atuh es jus teh. Berarti dia ada anak yang minta ke si bapaknya pengen ngerasain es jus. Nu kadua, Rahmat hoyong kuring nyobian salak teh hiji mah. Rahmat aya nu ngomong kasih Rahmat hoyong cenah pengen nyobain salak hiji mah. Nyobian mah hiji, namun sakilo mesernya. Nyobian teh ngarasaan. Menta mah kudu saeutik. Mun seueur meuli gitunya, beli we kalau pengen banyak mah ya. Pak cikan abdi menta rambutan teh hiji. Tah ieu teh kalimah anu sopan lah dicontreng. Pak cikan abdi menta rambutan teh hiji. Berarti sopan, lamun sopan di menta mah kasarnya, menta kasar. Berarti di berarti nggak usah diisi nih. Emak punten nyuhunkeun dukuh 3 nyuhunkeun. Sanajan mentana 3 tapi lamun kecapna sopan di contreng teh checklist bi hoyong buah atuh sopan teu. Terus kaopat jadi cikan ngasaan ganas teh amis henteu tah. Ngasaan mah atuh geus kasarnya, berarti apa? Kalau yang enggak sopan disilang aja biar ketahuan ya. Mul cikan tuti urang menta salak hiji. Menta kurma menta kasar deui nya. Mul cikan ngaraosan duren teh. Tah ieu sopan. Man aing menta hiji balingbingna. Kurma menta ngomongna teh kasar deh make kata-kata aing nya. Moal ulah dibere nya. Cik euy ngasaan gedang teh cik euy. Santai ya. Sopan teu tah? Kasalapan Rud hoyong ngaraosan atuh nangka teh. Tah ieu harak sopan. 10 Ela bade nyuhunkeun jeruk Garut hiji. Sopan ya yang itu ya. Nah, ini diisi. Ibu aja ngisi ya udah. Ibisin ya. Bi hoyong buah tuh. Iya sopan. Ya dicikan ngasana teu sopan. Titi urang menta salak teu sopan. Mul cikan ngaraosan duren teh sopan. Man aing menta teu sopan. Cik euy ngarasaan gedang teh teu sopan. Rud hoyong ngaraosan atuh nangka teh sopan. Ela bade nyuhunkeun jeruk Garut hiji sopan. Tah ayeuna nu ieu nyieun kalemah pamenta. Hidep hayang kueh ti Mamat. Mat hoyong ngaraosan atuh kuehna gitu. Kuehna. Jangan lupa pakai tanda seru. Lamun menta pakai tanda seru. Hidep bade nyuhunkeun artos ka bapak. Gimana caranya kalian minta uang ke bapak, ke ayah kalian? Jangan-jangan ada yang bilang ke ayahnya, "Yah, minta duit dong." Gitu ya. "Yah, bagi duit dong." "Yah, udah dikasih 2.000, yah kurang lah." Ada yang bilang gitu ya. Jangan ya, itu enggak sopan ya.
gini, Pak abdi nyuhunkeun artos, abdi bade nyuhunkeun artos. Pakai tanda seru. Ini ditulis di buku tulis ya. Nah, sampai nomor 10 ditulis di buku tulis, difotoin, kirim ke ibu. Hari ini, ibu tunggu hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.